Wargi-wargi akang di mana bae ayana mugi aya dina ginanjar kawilujengan aya dina panangtayungan Gusti Anu Maha Suci. Kumaha ieu damang sadayana? Alhamdulillah. Mugi sarehatnya sadayananya. Aduh. Atuh didadanget ieu musim teh rada sae pisannya hujan ngecrek. Tiungi keneh pala wargi mun leres pisan. Pokona mah aslina we eta malah 12,7 pokona mah. Lain bisa we tak Kang Asepnya make jeung aya 12,7 sagala teh Kang eta teh naon maksudna teh cik gara-gua teh masalahna teh naon 12,7 teh ih ai Mang Sardun kaos teh apal taroskeun ka si Abah tah cik kumaha coba Bah 12,7 teh naon Bah jadi sebenarnya kieu dun Sardun si lain kaos teh apal wae 12,7 teh naon teh ai mah tuh kaos teh apal wae lain mah yeuh nya dingikeun tah ampun pisan si laing mah nya ngaran 12,7 teh kaliber sujang kaos teh apal bae laing mah deui eta ne deui oh geus eta mah kawas naon wae nganceuk kuing ge yeuh dengikeun mang adun dun suradun dengikeun ceuk kuing ge naon da jeung si Sabah 12,7 teh cing kaos apaan tuh si Naing Ari mangsa dun. Aduh ampun aing mah boga kolot teh euy. Kaos ieu pisan. Teh kaos nyahoanan wae maneh mah di keman. Si keman ya. Emang apal maneh man? Ari mangsa dun maneh teh apal atuh euy maneh. Atuh pan euy teh murid ka hiji Abah Suridi. Tuh dengekeun ku si laing Sardun nya atuh si Keman ge apa eta budak kamari ieu nah ari si laing teh apal kumaha teh 12,7 kawasna naon we ngerakeun we kolot say eta teh bisi kadenge ku jang KDM ge kumaha ke biasa we Bah atuh lah cik style musikna rada ngeraheun ieu teh Bah kurang dengekeun heula sageureum alah iya asli ya, tegung gitu ya. Aduh, mantap ya Maya. Alhamdulillah, amin. Mantap pisan mah. Iya, pokoknya mah ngaran-ngaran musik Sunda maca. Jadi ngaran-ngaran orang Sunda mah loba pisan. Aneka istilah nama, tina seni budaya no macam-macam. Matak ta model kamari teh aya ta cucungat teh saha tanu sok ngahina teh deui. Nyebutkeun bae jeung urang Sunda teh balik naon cenah teh nyebutkeun ku bahasa hewan segala itu teh deui. Aduh ampun aing mah ieu. Teu apaleun ta cucungik teh untungnya geus ditewak ku arija. Lamun can mah dikepret ku dewek mah teh sugan jadi rametukeun meureunna tah ampun pisan kaos teu apal pisan ieu jelema teh nya mang teluk teh tah. Geus bae tong amok na ayeuna kagok. Mun rek amok teh mah kamari Bah. Enak geus ditewak geus dikerem tuh. Geus dibuih enak mah si Abah mah. Ayeuna aya kawani jelema geus ditewak kumaha cik coba. Aduh, sok atuh gerang ngaleut lah Bah. Naon bae tanu aya tah geura ieukeun kondisikeun Bah. Aduh, Abah mah nya. Tuh, cik kopi heula ieu para wargi. Alhamdulillah tak gitu geuning wargi-warginya harina mina urang hirup di zaman kuari baru kirang-kirang nama mun teu tiasa milter kana segala rupa hal informasi atuh da ayeuna mah geuningan anu lain oge siga nu nya masalahna aya eta teh teknologi naon teh IT teh AI teh tah aduh kurang-kurang nama nu bohong ke jadinya sigana teh untung we ieu mata bener-bener kudu selektif kurang nya gitu tah lain naon aya selektif teh anu dipake eta teh sanes nutupan eta ngelem teh Kang Asep itu memang Sardun masuk ka mana we nya eta mah tuh solatif meureunana tuh mang itu selektif jadi solatif kumaha Sardun mah ada sih eta mah biasa Kang Asep si Mamang Sardun mana kitu sok teu palalugu teh teh Kang Acep ampun memang Sardun mah nya
Biasa tama jangkeman lah keun bae Mang Adun mah. Da mun manehanana da teu rame atuh da kumaha geuningannya para wargi. Biasa obrolan pagi mah gitu lah, pagi-pagi mah ngacapruk ke pokona mah. Eus teu pokona mah. Ulah jadi nu penting mah teu jadi bancang pakewu pokona mah gitu tah para wargi. Ya. Atuh wilujeng kasadayana ye beraktivitas aya dina dinten ieu nya. Mugi aya dina kaberkahanana, kalancaran segala rupina. Assalamualaikum sampurasun para wargi.